Bisa. Salam Jan. Hah? Salam. Ini mau asli atau ini konten? Mana? Mana? Lalu ini kagak ada. Ayah lupa sih dia mukul. Mana? Iya, ini Jadi nom sih. Nom channel ini dia channel yang normal. Mungkin apa berubah tadi jiwa aku kurang terkoneksi. Akhirnya semua ada yang apa? Sama juga nom apa dia tidak membentuknya kan kalau misalkan pertandingan lo pasti ada channel pengurusnya pengaruh dibeli buat tuh kan. Mana itu ya? Hujan sama air batur segala macam tes. Haji tak kena. Ayat kupang panjangnya. Dan sebenarnya asal tahu sampai ya bedak mikir timo ayah penting Ya sok betul mas apa saja setahun yang orang yang apa aja seberapa saja tadi dia orang sok umur yang beli seberapa tahun umur saya 25 nih sok aja 40 ya apa nah enggak berikan kita ompong orang bilang apa seminggu ngapalkeun pokok gigiran mahron poho wae poho tak apa salah kok kan
safihan aw dha'ifa. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله. Ieu teh panjangna ayat dina Al-Qur'an. Ayyumillahu wa falyumlil waliyuh. أيمله فليملل Waliyuhu bil adli wastashhidu syahidaini min rijalikum. وليُّهُ بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atan. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان Wamro'atani mimman tardawna minasy syuhada'i an tadillu. وامرأتان ممن ترضون من الشهداء An tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Ih teh mimiti kanu geungerong kanu dadak geus tengah-tengah kudu eta kudu hese ieu eta teh gampang. Mahluknya antudilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Wal yumlilil ladzi alaihi al-haqqu wal yumlilil di mana mahrojnya waw teh di mana mahrojnya lam di mana mahrojnya ya mahrojnya mim mahrojnya lam mahrojna dal mahrojna ain alaihi mahrojna ha al
haqqu alaihil haqqu eta alif lam Qamariyah. Al haqqu di mana mahrojna ha, mahrojna qaf, wa yattaqillaha rabbahu di mana mahrojna ta, mahrojna ta, mahrojna ta, wa yattaqillah, mahro rabbahu, mahrojna ro, mahrojna ba, mahrojna ha, mahrojna wawu, mahrojna wawu, mahrojna ya, mahrojna ba, mahrojna kho, mahrojna sin, mahrojna nun minhu, mahrojna shin, serojin mahrojna jim. Tenang kita. Tenang kita. Antara hidupun jim. Antara lima kuna. Mahrojna fa, fa in kana, mahrojna hamzah, mahrojna nun, mahrojna kaf, kana alladzi alaihi al-haq, di mana safihan mahrojna sin, belah buntung karena safihan di mana mahrojna fa, safihan tanwin eta hukumatnya naon? Idhar ngan idhar teh kabagi tilu, hiji idhar, kadua idhar, katilu idhar, ada halki ieu idhar naon? Aqsa halki anu huruf teh nyaeta hamzah jeung au dhaifan do di mana mahrojna do, tah nyebut do ge kudu hese urang teh. Jadi teu gampang nyebut do teh. Bahkan do teh kan ukur Kanjeng Nabi anu tiasa nyebat do dikeja katuku. Ini dia tuh kok ieu tah dia kalau urang mami tah urang Kanjeng Nabi ukur. Mana logat Arab teh disebut logat do. Bab batur mah teh anu bisaeun. Jadi lamun urang nyebut do babari, jadi babari teh maksudna letah teh gerak do kitu tah eta salah. Sebab nyebut do mah kudu rumit, do kudu menyon urang.
aya calangap, kudu aya menyon, kudu aya monyong, kudu aya kieu ini ulah maca Quran teh dieu teh kitu tah jadi robah geus pasti salah. Soalna urang moal bisa nyebut hamzah teh calangap, di dieu ieu kudu kudu kieu nyebut dot moal bisa teh menyonna. Jadi lamun nyebut dot babari berarti salah. Sebab itu teh kudu safihan au begitu lah. Nah, orang yang betul hasilnya berarti balikan dari di kudu rumit, dot mah. Sebab dah rumit, dot mah di mana kalau di dot teh, dot. Karena ya kalau di barisan JR jeung doma jeung sukun tah aya dal, aya zal, aya do, aya do. Tapi opat teh kudu beda. Enak mun urang teu apa mah pasti kitu we nyebut do kitu nyebut di nyebut dal di dia lamun teu apa marot mah nya tuker naon gunana kaya opat nya geus we hiji. Sedangkan cek dina loba ge wal ahdu bit tajwid had munlazimun man lam yujawi dia Qur'ana asim. Ngaji tajwid eta wajib hukumna. Maca Quran teu make tajwid haram banget dosana. Bab eta istimewa tina sawayan istimewa Quran itu sembarangan kurangan mana dina kitab oge pan ari para sahabat mah teu ngaji kitab, para sahabat mah teu ngaji tajwid, teu ngaji kitab sebenarnya para geus para sehat alagat Arabna. Nah, pangna urang kudu ngaji tajwid, urang mah lain eta Arab, urang mulai tah Laten. Laten teh Latin Amerika Latin orang berlawanan. Dah hese orang kaku. Komo orang di urang di Sunda gitu. Di Sunda isu-isu geus ngopi lain dikir nya oke hese keur maca Quran teh jarang, cuma ngomong kasar nya kata terus maca Qur'ana babari itunya pasti salah ya. Orang kudu hese baca Quran. Bapak terbiasa itu. Terbiasa. Jadi di ngaji waktu kayak adu uli. Jadi putri nanti nyebutkan maaf sanus samai. Ya aduh leuwas sahabat eta tabiin teh leuwas aduh imah kudu laporan ka Sayyidina Ali. Ieu putri abdi nyebutkeun maaf sanis samahu kita kumaha punya salah we. Wah cilaka ieu mah. Buru-buru. Jadi asalna mah para sahabat tabi'in teh teu ngaji kitab sabab geus para sehat. Jadi geus di masyarakat Arab teh bahasa teh geus tersusun rapi halus gitu. Kan aya pasti di waktu putrina Syekh adu uli tabi'in adu uli salah pernah. Jadi nongkrong di loteng, ningali bentang, ningali peuting, poek, bentang gelap-gelap, kelap-kelip. Salah juga terang teh. Wah, imam, geus salah. Langsung nyuwang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ieu putri abdi nyebatkeun ngomong bahasa salah. Wah, cilaka ieu mah. Pak kudu nyieun. Nyieun teh harita kitab nahwu. Tajwid euy sarua jadi asalna teu ngaji teh. Kan asalna mah tong borong-borong barisan. Sin teh titika dah teh. Mana dina kita so aya bahasa geuningan titika hiji di luhur. Jadi asalna Quran teh da sarua we teh. Quran model ka teh. Jadi alif ba ta teh sarua eueuh titik hiji dua eueuh. Ayeuna sabaraha pan kan geus katalalar teh ya. Da pangna dituliskeun teh ngajaga. Aduh, ieu para sahabat kudu gugur. Anu kata Quran anu gugur, anu teu gugur dituliskeun cilaka tah dituliskeun. Bab ahli Quran
loba nu galunggur perang teh ya bahaya ya lamun teu eta. Jadi ku Sayyidina Utsman teh disalamatkeun Quran. Ya asal mah Quran mah nya ku tulisan eta na we wungkul. Paling kakalar teh ya. Da asal ge nuliskeun Al-Qur'an teh kenaon ngajaga sabab loba ahli Quran galunggur gitu ngabela agama Allah. Jadi pengarap pentingna diterita ya lamun urang maca seperti maca dot babari berarti salah teh. Ieu teh. Jadi henteu kumaha mah henteu hese itu maca dot henteu umumnya salah urang balikan deui jadi mungkin kitu. Asafihan audoi eta salah. Sebab bermak kudu rumit, kudu hese kudu ngaranna kudu hese maca Quran teh do. Terus doifan aula yastati to di mana mahrojna to ayyumila eta nun pae naon hukumna idgham ali kabehna menurut idgham teh sabaraji aya genep ngan idgham kabagi dua eta idgham diguna kadua idgham an idgham naon idgham diguna anu huruf teh aya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naon? Kamu itu nepi ka naon? Di lisan ieu kirinya makoli ini di lisan ieu makoli naon teh eta bahasa kali eta kan bahwa da'in lahum ilaiha bi amalihi wa aqwalihi. Walisanul hali jeung ari nuduhkeun ku tingkah eta absohu leuwih pasehat min lisanil maqoli tibatan nuduhkeunana ucapan watiba unnasi jeung ari perwatekan jalma-jalma ila saadati sin mukmalah sin ila saadati kana cacawis fil a'mali dina pirang-pirang pagawean eta amyalu leuwih condong minha tibatan cacawis minha tibatan
cacawis ilal mutabaati tibatan turut fil aqwali dina pirang-pirang omongan. Pama mangka ari anu absadahu anu ngajadikeun ruksak kana anu naon hadal magruri ieu katipu bi a'malihi ku pirang-pirang amalna ulama su eta aksaru leuwih loba mimma tibatan perkara aslahahu anu mereskeun ulama su kana perkara bi aqwalihi ku pirang-pirang ucapanana ulama su. Di cek kamari teh ini tinggal bahasananya. Di cek kamari teh rajul kati rumah ngajadikeun ilmu teh bijieun alat ngaladun ya seperti ceramah eta dia ngaji mah ngajar mah eureun ngajar mah pre ceramah penting nah eta pentingkeun dunia lamun dunia tanana itu kan sigana ieu wallahu alam tujuan mah itu nah aya naon kan mau pati-pati ninggalkeun ngaji sedeng kan penting kana ngaji. Tacit di dieu nah make goreng kan naon Papua dain anu ngajak nah ingetkeun anu ngajak. Jadi kan ulama teh aya ulama anu dakwah, aya ulama anu ngajar. Jadi teu kabeh. Sedangkan tadi ari pangasebutkeun dai teh pan aya dai saha daina. Ya yang itu ngajak, anu ngajak, cek logika lagi nu ngajak mah kudu naon? Berarti kudu jeung manehana mana berat ini penceramah mah. Adi dakwah mah kan mah ngajak. Dia mengajak puasa, ngajak puasa, ibadahna burayut. Eta geus semua bener geus. Tah ieu anu pakali anu ku Gusti Allah anu dicaritakeun teh ulama eta ulama anu sok ngajak. Lain ulama anu ngajar. Kan anu ngajar mah nuduhkeun. Sebab anu ngaji teh jelema anu ngaji teh eta neangan ilmu teh neangan cara jalan supaya deket ka Allah. Nya nanyakeun ka nu ngajar. Jadi ari anu nuduhkeun wajib miluna teu wajib. Miluna mah teu wajib. Nuduhkeun mah urang keur cicing ye. Aya batu teh Kang, ari jalan ka Batugara ka mana? Oh kan itu tepat cukup kayak gitu. Beda jeung wae hayu malieu hayu tah padahal pedak mah kudu eta da itu. Mana misi urang ku Allah diberi hidayah, diberi ilmu kan ya ulah jadi pendakwah. Berat tanggung jawabna sehingga aya kata mutiara ajrukum ala nar ajrukum ala qutwa. Jadi anu pang wani-wanina kana neraka teh jadi seolah nantang gitu urang mah teh sia neraka tah eta teh anu penceramah. Nya dai teh sebab ngajak da jarang komo aya nama aya nu di uang muka ini kan dangi teh uang muka nu ke kampung ge anu make uang muka geus puguh di kota mah ditaklif bisa dimake eta teu meunang ngabatot anu mah beda jeung lamun urang jadi kuro tah kuro mah meunang dihargakeun eta mah ngajual sora kan ilmu teu meunang dijual lamun ngajual ilmu teu meunang. Ieu kudu apa yang urang entar pengen awam kok nya anu itu tong didenge nu jelema bodoh mah nya mun jelema bodoh ngomong teh sok aya bahas teh da cek urang mah cek urang nu bodoh salah kunaon teh ongkong nu masa bodoh tapi mau ngomentari gitu teh sok aya bahasa kitu nya da cek urang mah nu bodoh ieu mah teh salah tak urang mah urang teh ingetan mana makin komentar itu pamana kok teh nganggo bodoh nah wani-wani itu bodoh komentari nasehatan ulang bisa aya di rumah masa ngomong teh kitu ngomong teh ada cek urang cek bodoh gitu
salah gitu. Berarti mati geuing gitu. Aneh wani-wani komentar. Aku mati aku bodoh. Tapi nah wani-wani komentar ulah. Kan di bio ge geuningan. Nah tadi teh ngajual ilmu mah teu meunang, tapi ngajual sholat mah meunang, ngajual Quran, ngajual sholat. Kan ngajual teh sholatna, lain Qur'anna teh sholat. Makana meunang urang jadi kuro, jadi qori, tah meunang anu harga nih. Kang teh belum mah teu abdinya pang kuro siap sabaraha warina. Tah meunang teh dosa eta pada ngajual sholat. Lamun kang teh ceramah teu abdinya tebal tah kakara tong tulus gitu. Waktu menang sebab mungkin jadi oknum, jadi kamu murah Pak, jadi oknum kawas anu ngajar yang berken ka imah teh oknum, sebab kamu murah ilmu ini murah kudu mahal terus jadi nah make naon goreng sebab umumna geus jadi tabiat jadilah umum teh geus nyalahuan lisanul hal afsahu min lisanil maqal mun cek bahasa nu sejenna mah dilalatul hal afsahu min dilalatil maqal artina ari nurukeun tingkah eta leuwih jelas tibatan nurukeunana omongan. Kumaha maksudna nya jadi ke lamun kampanye teh mah urang mah teu nyoblos orang mah teu nyoblos Golkar gitu teu nyoblos Golkar orang mah ya nyoblos Golkar tapi kampanyena milu urang mah teu ngadukung Golkar tapi kampanyena tah eta kira-kira urang percaya keneh omonganna percaya keneh tingkah jadi urang teh percaya keneh si eta teh pendukung Golkar kan tingkahna ini omonganna mah henteu tah eta kan persepsi masyarakat teh gitu ekspresi umum teh jadi teh kan si ulama teh aya kabar tuh ngajak hade tapi manehanana ngumpul harta, ngumpul dunia. Di tingkahna ngaloba-loba dunia, omonganna ngajak alus akhirat. Tangke pan si masyarakat teh geus pasti menjasna teh geus pastikeun si eta ulama teh ilmu anu boga ilmu teh eta ulama anu teu bener, jalma anu teu boga ilmu. Sebab manehanana omongan eta hade tapi manehanana kumpul harta anu kamanana kekaraman kana harta loba gaya kitu naon. Eta di pendakwah mengajar apa ulama itu KB tiba-tiba munasir tempat tadi watakna jelema eta saan cacawis pikeun amal anu leuwih condong tibatan dekeun ngadeng omongan kan leuwih percaya keneh kana tingkah eta dia urang teu bogo ka si eta tapi naon mulin ka imahna tah geus pasti urang teh urang moal menyebutkeun urang geus teu bogo ka imah eta tapi malam minggu anggar nganterkeun tah eta tong percaya omonganna teh kan urang teh pasti percaya keneh kana tingkah kan geus teu bogo jadi bawa wae laksanakan bil aqwali umma absanahu agama lebih jelas tingkah rigid gitu. Jadi daya non rigid urang teh lebih dipercaya kan ku umum teh tibatan ucapan jadi teh rojul katilu teh nyaeta jelema anu boga ilmu ulama sawae anu ngomongkeun kahadean tapi manehanana kumpul harta eta lain ulama sugung kok itu sih urang ka ulama we sarua ilmu biasa we penting eta jelema teh boga ilmu tuluy id la yastajri karena henteu ngarasawani saha al jahil jalma anu bodoh ala robbati kana resep di dunia dina dunia illa bistijra'il ulama'i kajaba ku waranina pirang-pirang ulama
Jadi sanajan dina masalah eta mah dina masalah niat atau naon mah urang wallahu alam, tapi umum jama umum sok ngajadikeun barometer kita ulama teh ini ulama gitu sebenarnya ulah gitu teh harus jadi tabeat umum sok urang jadi ketikanya lamun aya ulama maling pasti heboh. Nah, padahal pacek urang ulama maling bener-bener loba amanah kayak digantian. Tapi ada persepsi masyarakat ulama paling pasti heboh atau ulama pakai emas ya seperti orang kayak ulama kiai pakai emas pasti heboh teh nah ya pasti viral gitu. Kan haram pakai emas misalnya itu cek orang wajar lah kan ulama kalau ilmu lah ulama amal beneran cek orang kayak gitu kan kudu anu sangka tapi ada kita teh ya di titik pun bisa ngajaga gitu sabab al jahil la yastajri jelema anu bodoh muawani lan ngumpul harta lamun teu dicontohan gitu dicontohan dina hati loba harta didahar sorangan itu mah loba harta dipake amalnya alus kudu ngabubulu kunon ngabubuluan memimpin di bulan nita sodako ali manehna pangnampa sodako tara nah ulah gitu kan tadi teh pangan jelema kudu deukeut kudu ngaji teh supaya deukeut jeung Allah konsekuensina di mana-mana deukeut jeung Allah kudu siap jauh jeung dunia dalam arti nah secara hakikat jauh dunia wali ninggalkeun dunia urang berat ka gunung betina sedikit tu tanah itu atau urang teu boga pisan harta atawa ni beunghar nama cuma urang mah teu ngadahar harta teh dibagikeun disodakokeun pake ngabangun urang mah anggar puasa zikir harta mah loba teu beak-beak kita jadi bisa juga bisa naon bisa urang mah teu ngadahar teu boga dunia kalawan hakikatna atau ini majadna unggul dunia nama loba dunia nama tapi anjeunna mah teu urang mah teu ngadahan dunia teh sebabna aya keterangan Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah naon adimu ama imakum jadi anjeun teh kudu ngagedekeun kana sorban aranjeun nah maksudna teh jadi anu pemuka agama itu kudu baleunghar kudu senang kudu baleunghar kudu baluin anu maksudna lain yang tina jadi ke didinya urang teh Imam Hanifah diparentakeun kudu beunghar tapi di sisi lain urang teh kudu miskin itu kan lamun teu mun benang merah mah jadi mata clear orang teh kok cek ieu kudu beunghar ya tah maksudna teu beunghar secara beunghar tapi urang teh kudu miskin eta urang mah kudu miskin maksudna miskin teh tong didahar urang mah tapi urang loba harta we asa urangna teu meunang teh urangna urang kokomoan pega beuteung burayut barang hakan terus huai nah eta ulah teh sebab aya hadis ahsama wasitu ala ummati kibarul batni wa muda wa matun naumi wado pil ewa kasari wado pil yakin sebab kanjeng Nabi teu sieuneuh ku naon ku jelema maksiat teu sieuneuh tapi kanjeng Nabi sieuneuh teh ku jelema loba barang dahar nyata sebab di mana-mana loba barang dahar jadi kibarul batni teh gede beuteung kan gede beuteung teh dalam arti teu saudratna kan aya nu begang gede nyatu loba eta anu burayut aya jadi lain hatina kudu kan bahasa Arab teh kibarul batni teh gede beuteung tapi lain dalam arti saujratna jadi kanjeng Nabi teu sieun ku
aku jelema di menaon sil mah tah ieu mah gede barang dahar dalam arti dalam barang dahar teh eta dalam barang dahar pokok nu paling utamana sebab di mana-mana jelema geus gede barang dahar engke bakal loba sare di mana-mana geus loba sare kedua geus kedua ieu teh lemah keyakinan jadi pas meer naon teh kawin sieun wae kalau pakai usaha sieun jadi alasan bapak kawani ulah kitu ieu mun udah kawani teu boga duit kalau minta baru ku aing lupa mayarkeun gitu kenapa panganyukeun ku urang pikeun ka metoha tagihan mah hidupnya kan cek Imam Hanifah orang teh guru beunghar tapi cek dina hadis kudu miskin kan lieur nah ini benang berante beunghar mah kudu urang teh cuman urang mah tong didahar urang mah puasa atuh mun nek dahar mun dahar sahuwa bahwa teh kudu begang kan ini begang ulah percuma kalau pegang pinggir dahar mah makan gitu ya saeutik barang dahar ieu teh dahareun jadi kada itu nu dibahas teh aya dahareun ngemi ya tapi dahar mah pokok nah urang mah mun di urang mah di Sunda atau di urangnya isuk sore tak eta nu dibahas ieu teh jadi geus puguh ari jajan mah eta mah geus haram bahasana beneran jadi nu dibahas ieu teh ada dahareun pokok jadi cek tadi teh ya lamun urang boga ilmu tak urang kudu bisa ngajaga naon dina kahirupan sabab tadi teh jelema bodoh mah sanajan ulah tapi tadi teh cek tadi teh ulama memakai emas pasti heboh padahal cek urang kudu anu sadar udah berubah amanah kawas ulah ningali jelema beunghar sombong nanti kudu wajar sombong ge iya nu teu wajar namanya miskin nya sombong kan eta pelantang dia beunghar mah sombongnya wajar di ulama oge ulama make emas teu naon kan tadi teh kan masyarakat umum mah al jahil la yastajri ala rabbah fi dunya ila bistijro ulama sebab jelema anu bodoh moal wani kokomuan kana dunia kada demes kana dunia kecuali dicontohan ulama nak pamer kendaraan pamer naon masyarakat jadi komo berenang itu wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim wahada jadi ayat masuk di soal yang katanya wahada jeung ari rajul aya rajul tegasna enon waqab jeung ari nyabak di eta bisodi kalawan sod almuh malati anu teu dititikan kan pilih dititikan tidak dititikan atana wulu noel di atrofil asobihi ku pirang-pirang kunjung ramu wahada jeung ari rajul aya rajul tegasna lalaki eta yatakalamu ngomong rajul bikalamin pahisin ku omongan anu goreng la yardohu anu muaridoun kana omongan aidzalikal kalama tegasna kana itu omongan sahadu dinin anu boga agama li ahlihi ka ahlina rajul zaujatihi tegasna ka pirang-pirang bojona rajul wa banatihi jeung ka pirang-pirang anakna rajul wa atba'i jeung kana pirang-pirang pengikutna rajul jadi gaya nama ini ngomong kasar teh ngomong goreng teh lain goreng ini ngomong nanya biasa
Islam teh kudu salaki naon teh kudu salaki anu aktivitas teh ulah pamajikan. Jadi urang teh kan jadi kieu nya lolobana nu ngaji teh kudu nepikeun ka cara ibadah we ibadah salat reureuh ieu teh sedengkeun ari urang hirup teh jeung lolobana teh jeung jelema sos naon hablum minanna lolobana teh ari ngaji karek hablum minallah kan dina agama teh diajar pangna urang kudu ngaji teh supaya apal hablum minallah jeung hablum minanna ari nu diaji dina jadi dina ilmu agama teh tah ilmu hablum minallah mangan hiji ari hablum minannas tilu tinggal itu loba geura hablum minallah mah ibadah hungkul hablum minannas mah bisnis muamalah teh menyangkut nginjem nyewa nitip eta hablum minannas gawe eta hablum minannas teh hiji tah masalah teh karena teh muamalah kadua nikah karena teh munakahat katilu jinayah hukum tah sedangkan ari jelema ngaji teh kayak ka ieu eta pasti lamun urang teu ngaji ini mana teu ngaji kitabna taklim naon pasti salah hirup teh pasti ruksak hirup teh sebab tadi teh sayangna gitu jadi hanjakalna nu ngaji teh karek pikeun ka bab ieu sedangkan ari hirup di mana dina bab hablum minannas hirup teh ari nu diaji kan ai urang waktu loba dipake hablum minannas hablum minallah hablum minannas salat mah paling 3 menit deh 5 kali jadi gitu tapi hablum minannas cara ngomong ayeuna Gusti Allah ini aya HP lebih hablum minannas geus pernah lagi nelpon kan di sebenarnya ngomong aman sesuatu lah apa ngecaprak gitu bobohan nelpon sare ayo sare oge hablum minannas nganaikeun salat jelema musik kumaha ieu sayangna di kunaon mah eta urang rumah tangga teh kudu kitu kudu mah kudu kieu sebab tong borong-borong mah wadah nyusuan we kawajiban salaki teh di mana sami teh tah teh si pamajikan teh meunang nego eta jeung salaki teh aya teh kumaha ieu budak teh kumaha statusna justru teh kumaha amun nek neng terus mana sabaraha walina eta meunang harga teh sebab kewajiban salaki nyusuan kewajiban geus puguh nu saja mah beli mana sebenarnya mah mun awe kawin awe teh urang mah cicingna kursi goyang cicing we setelah imah aduh awe keun menjelma ayo penting beurang ngarame garang dia ripuh salaki molor ngopi eta urang mah ulah jadi ulah setidakna atulah jadi lamun teh lamun di kamera lupa kita jangan di kamera itu bisa teh sia isu-isu geus ngomong pemajikan mah tidak ada geus ngeuseuh kita teh ada pasti kumaha teh di sia-sia disiksa teh urang nah sebabna kan kewajiban urang ngeuseuh naon teh setidakna atuh entong urang entong naon menari di atas penderitaan pemajikan mah geus geura aduh baa nyeuseuh naon budak tengah penting budak geus salaki geus ngopi mau berjeng di ulahnya jadi atuh kurang-kurangan saeutik kurang wani-wani barang dahar pamajikan can beres mah eta kewajiban urang teh naon nyusuh mawada pamajikan mah manapan budak teh budak urang jadi urang mah di Jawa nya anu make ngaran apa di Jawa mah nya di make di Arab geus bogo kan bin anu di Jawa sampai konten eta ibutin suhatu jadi bahkan pemajikan ge make ngaran salaki ujungna teh salaki di budak teh urang pemajikan di urang tanggung jawab ka budak teh di urang mah tah hiji ayeuna urang geus rumah tangga kudu disyukuran diberi nikmat bisa rumah tangga kalawan di pamajikan teh sok eta kan hiji kesalahan kewajiban salah kita usroh nyata naon ngaluskeun kana usroh babarengan di kudu bebarengan teh dimajikan teh
pemajikan di mana, salaki di mana. Karena lagi bahtera rumah tangga kan, bahtera itu cek bahasa satu mah bahtera perahu. Nya salaki di perahu ieu, pemajikan di perahu itu. Mana ini takutan sih. Kurang-kurang nama kalau mau eta coba minta cerai majikan dengan wayahna mah da umumna kieu mah hirup teh bener. Di umumna salahnya geus salah teh di mana teh. Kalau teu kitu, ieu pamajikan teh disenangkeun ku urang. Di urang teh kudu dihetkan buat pamajikan. Terus naonna walam ro'atun jeung henteu ridoun awewe sholihatun anu sholeh binafsiha ka dirina awewe. Wa qala sareng ngadawuh anu mah di anu aya keneh kieu malah di Yaman. Kan Yaman mah sebutkeun eta teh Yaman. San'ah teh disebutkeun surga dunia teh kubah ulama anu Hadramaut teh geuningan Hadramaut teh kan di Yaman. Di Yaman. Dipan geuningan di mana-mana salaki teu boga naon tetep pamajikan teh kudu ngabeunghar ka salaki teh. Kudu ngabeunghar ku ngalakita. Di mana-mana pemajikan geus boga salaki anu kudu dipentingkeun teh salah, mah di urang mah pan lobana nu cicing di imah salaki, di imah salaki, di imah awewe. Di urang teh misalnya di Indonesia lobana nu cicing teh di imah keluarga laki keluarga awewe, kan awewe tah itu salah. Nya popo atuh salaki teh jadi ditenok kan teh. Bahan salah gitu teh. Jadi nek keluarga eta kan ada si pemajikan teh jadi nggantian sama salaki di mana-mana mitoha kalau salaki. Sebab kan kewajiban lalaki mah henteu pegat ka indung bapana teh. Itu terus nomor hiji. Jadi lalaki sanajan geus boga pemajikan tetep kewajiban nomor hiji mah ka saha? Ka indung bapana. Ari awewe mah di mana-mana geus kawin kewajiban teh jadi pindah nomor hiji teh ka saha? Ka salaki awewe mah. Padahal kan ada umumna di masyarakat. Jadi anu pindah teh saha? Laki. Hanya kawin teh jadi salaki teh loba. Akan teh akan gitu ha. Berapa kah? Eta. Di kuduna mah kukolot tetep sama kewajiban laki mah teu pegat di boga pamajikan teh. Ari dina umum mah geus kawin teh laki teh jadi pegat. Kacilaka jadi geus tong kawin lah. Ruksak aja mah urang ngaji heula ieu. Ada tapiat tuh ke. Ayo kebujangan tara ayo geus ngajarami beneran. Ninggulah. Nah kan tadi teh dengan ngaji teh umum lagi ngaji teh ka hablum minallah. Sedangkan ari hirup dina hablum minallah yang pasti salah hirup teh anu diaji ilmu dagang anu ieu proyek ari nu diaji ilmu minallah wungkul ari hirup dina hablum minallah nya pasti salah di rumah tangga teh pasti salah. Kade urang lamun geus boga pamajikan teu kudu ti ayeuna kadenya lamun ke rumah tangga pindah teh kudu kitu. Tapi kurang beda pengertian. Sebab tadi teh lalaki mah sanajan geus boga pamajikan tetep nomor hiji teh sama indung bapana teh eta. Teu pegat ari pamajikan mah awewe. Mana aya hadis al jannah tahta aqdami ummahatiha. Ari surga teh di bawah telapak kaki ibu. Bahasa teh maksudna ari surga teh aya di kaluan indung teh eta teh keur lalaki keur awewe anu lengo. Tidak awewe boga salaki mah surga teh lalaki. Jadi awewe na statusna seorang istri tah surga teh di mana? Salaki. Surga teh kadeuna lagi ini sanajan indungna teu ridho laki ridho
Asun nggak lamun ridho mah halakina. Indung narido, umum di urang kan narido di indung bakal teh anger. Sakit terido, da sakit aya tenong, da cicing mentoha. Wallahu a'lam.